mantap koyana dahar kasakeun jak meng atuh mantep meng ge nyumpahan teh ku galedeng masyaallah lu tak cekolot baheula badi imah sing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugannya nama beukieun ka berabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut ka dinya diseusepan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rezekina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi kabagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok bebayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya mah tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deulekeun ge dina kitab coba dengan hikmat lagi we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos kitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tetangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh ge meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan imah anyar deui datang deui semeng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimun lekis pen wa nyingingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung wadua lain nying teh nu nyinging mah paehan bener ieu mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak nya mah jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut beurit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha beurit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya ge Syekh Nawawi tah mah Syekh Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun cerita ti awal kan panjang ang Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon endek kitu naon gara-garana endek nyita kitab sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran dek aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten Masya Allah pohara jasa
Datanglah ke Mesir, ternyata rame di Mesir teh. Kaget Syekh Nawawi disambut ku kabeh. Ngan ti jauh keneh, Cek Syekh Nawawi teh, wah asana ieu kajian kuku mage ieu deuk aya permasalahan bahsul masail. Jubah Syekh Nawawi dibuka. Dibikeun tah ka hadamna. Ieu make jubah aing. Ya pakai geus ngomong. Geus bae. Datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan. Wow, eta nu disambut mah. Syekh Nawawi na di tukang bae. Tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan. Ngomong biasa sia. Atunya nah, pohara jasa. Masyaallah. Tungtungna mah hadamna nu jadi kiai. Oh, tentu diajeng-ajeng segala rupa. Syekh Nawawi mah nyempot bae kiai di tukangeunana. Seuring bae Syekh Nawawi teh. Dihormat segala naon. Jangan lagi empot-empotan gitu saya. Ya jadi kos dia tuh cek jadi teh. Saja bae lanan terus. Embung kanyahoan. Urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada. Aing habeh pajar kiai kumaha udeng-udeng. Woi. Eleh roda Vespa mah. Jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beh teladan. Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae bahtul masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana nyeuleuh terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi nya Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula jana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab masalah bisa kabeh waktu kabeh gideug bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadam eta lain lalagaan heuh pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watuh kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli kalau asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup barang dicokot deui jubahna kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake ilmu eueuhan karena aing jadi bodoh deui ku ari. Jipan jadi kos kieu tuh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi ku ari geus kajahoan ya sarieu kieu eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram rajungan mah halal kapiting mah haram teh eta teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kapiting halal rajungan ngan contona kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek set nah ieu rajungan kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan coba Holil ai kapiting kos kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga luar Ki Holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama un bisa ngomong Ki Holil kun bisa nama cenah eta dikelek timbul rajungan lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujanana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing teh jadi nya nama tuh kan Syekh Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan ya Allah ya Rabbi kabeh kaget
tangkal rambutan dikelek ya. Naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir. Di dieu di Sokot dieu. Salak Bogor. Cabut dikelek kabeh ge maralotot bae kabeh kiai. Lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh. Kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di mana Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahanna naon ge ieu mah bisa di awak sorangan. Malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mamana iwal ti Pandeglang cenah. Daerah Kula. Naon eta Nawawi? Cokot ti dia di beuteung. Kadu. Iya ti Rumingkang cenah ieu kadu. Pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi. Pohara jasa pan. Masya Allah kunaon eta bisa gitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jenazah aing geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar bege moal getihan bisa lain kudu kos kitu teh mah kudu puasa lillahi ta'ala. Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina jangan dia dibere kitab Taurat ku Gusti Allah jang tata genan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ulah keluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah keluar ti kitab Al-Quranul Karim ketika urang keluar ti Al-Quranul Karim kuari mah moal nanaon deuleu engke di akhirat anu ngagugulung lain Al-Quranul Karim rasakeun engke di akhirat rasakan ke di akhirat kuari mah oke baik iya baik tapi engke di akhirat ku bah Masya Allah karim nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji wa wa'adna Musa 30 lailah ngajanjikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe 30 penting teh maksudna nu kalimu nanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamihi lain dari rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut tani bararau pastaka akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susul maksudna ngabersihan susu ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah pamarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh make amban urut puasa Masya Allah madak kita ditambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyr kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 pepatam miqatu rabbi arba'in lailah sampurnalah waktu pangeran merek Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe ting kuari magis 40 poe ting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korban cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres
Sahur korma hiji minum saseripit sepoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep. Ditanya ku pamajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti dihuapan ku pamajikanna oh iya orang Lailatul Qadar ieu teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nang yeun aing lain nu sia ulah diawak ku sia lantaran yang yeun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kudu dahar sia wasrobu inuman ku sia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar inum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakeun asa ulah mabok bae kulu wasrobu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejli karung goni ya kerjasian datang ke tarawih kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu aing eta mah benang Lailatul Qadar tah puasa sah-sah bae tah betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah lamun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae oh ai peuting bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah torekat kos kitu mah atuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gak gendap huapna geus doraka je bakumaha gitu pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat henteu sabenerna mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah ketika jara geus usul deuk opat ge masalah memehna sebab ieu mah jadi hal pancada bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh di syariat mah kos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasabu ala tusrifu ketika deuk nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa ieu 40 peuting berarti kan eta kaluar ti syariat Kangjeng Nabi urang naik ke gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah roti hiji sabulan sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg kurang kene dak euy aya kene roti aya kene dak tah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya kene dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae deka Allah apa lain deka Allah make aturan Masya Allah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah torekat secara khusus sebab deuk menempuh hakikat atuh lain deui pakaianana lain deui ketika can usul mah dahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli torekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae.
tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teh nabak bebe galurna itu masyaallah nah ieu Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teh imkanen Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita keneh teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deuk ka aing puasa heula cacak nabi deuk ka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beuteung sia beresan heula bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing bau dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke nanaonan di jero beuteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwak tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tamal deui sia fa'atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar intip ku sia di Gunung Karang datang ke pagi bae ke moal pindah sia ka Gunung Santri paling kapanggih jeung tukang sao sia pindah kuari ka Banten kowo di Banten mambaya tukang sao malulu mal bisa yang intip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia ikhlaskeun ka Gusti Allah kakarak intip tanggal 2 hiji tanggal 23 tanggal 25 tanggal 27 sok intip loba jelema nu kapanggih geus menang bebeja brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina anu langsung neuleuh aras nu langsung neuleuh Baitullah anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon Lailatul Qadar eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya nu mantak Lailatul Qadar menanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya sebabnya nama manggihan terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar kamari ge urang Cilongok ieu beneran nih mah beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gugula ditanya sia bungaheun tes kapanggih jeung Lailatul Qadar di mana di Puri sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon mah budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak jara geulis jasa teh Lailatul Qadar meureunana maksudnya sih ya mah heran cenah kiai heran ngagenyai oh meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai di Puri kapanggih jeung ngagenyai goblok teh jelema eta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP na mah lain urang Cilongok lain mal aya urang Cilongok mah kos kitu mah malih bejakeun ku aing mah pokona teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula bersihan beuteung bersihan kolbu geus puguh ai kolbu mah Nabi berangkat wa qala Musa li Harun kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentukna engke bakalna teh kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan kaditu ieu di Mesir teh kan sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli
wala tattabi' sabilal mufsidin. Hampura kakak ukhlubni jadi pengganti abdi heula kakak teh pi kaumni dina urusan kaum kadem harun wa aslih amrahum rarapi urusan ananya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelemana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu di muwafaqatihim alal ma'asi ku muwafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin. Lamun pemerintahan urang ku ari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah. Lamun di daerah baik korupsi berarti kan mufsidin nya eta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua. Nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjudian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuwafaqatihim al ma'asi ngakuran kanyana ku ngakuran mege tak eta teh geus akur pemerintah teu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar muih ta sirano siratu malik cenah teh nyaho tuh tokecang bae sirana si ratu tah sirana si ratu eta ratu teh awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha gitu tam teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui kiai kos urang mah kos kieu tah di MUI henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu sacablakna ngomong sabodo teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodo teuing ka maji hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan tarolah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah luluja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah ka ieu teh jadikeun nu bodoh ngaji mah tuh maksudnya mah lain kos gitu yu urang babarengan ketika aya pemerintah salah tegor mentak kulaman negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil oce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendek be hayo sia emangnya lagi kitu bae ka aing mah ya itu tenang baik sabaraha tahun sia hirup di alam dunia iya tulisanna ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Nenggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia malah bejakeun gua ngaranna orang Cilongok lurah sia dibejakeun betak waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan henteu sia siting bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongkrong dong maksudna ada kabejaan tah pemerintah teh teu pernah
ngaberantas eta. Pemerintah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pemerintah bejana nyana korupsi atuh geus teh nyaho jatuh dibere bere geus saeutik. Haji siap pernah negor pernah ira negor melalui pengajian kugula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na aya ke CD di itu bang wasidi enggak di itu bener cak Gusti Allah malaikat haji uji salametkeun mantap biasa mantap biasa geus lah eta bentuk dakwah eta negor-negor acan atuh kumaha teu tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae kuari nurada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah alam bener jeung teu nama bebenerannya nama bangun Al-Qur'an nyaho teu nya jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikan gitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah tuh masalah tuh urusannya anak mah di Banten asana satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu di mana cenah ki Banten aing teh nyaho bukan kos gitu bae tah eta kan dikritik urang ngadirikeun secara praktis pasti dikritik baik di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ji ai kula mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos gitulah Al-Qur'an jadi majang nyanakeun keneh ja pemerintah ge agama nama Islam bupati mau ditanya agama mana heuh sama suruh saya turun Habib ya tuh neng gelis ge Islam saya wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati apun eta si neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang nu dipilih neng deui bae eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu ulah mah sakadar caritakeun doa buat teuing di dieu ge lamun si neng mah gua lagi milih teh Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang teu ngabersihan we hese jasa urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu cakaten naon mikiran batur sorangan bae ka Allah si anu mah katu nu naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah kakarak rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di kaluar-kaluarkeun sorangan tek ngaji nyaritakan urusan dunia makhluk dunia pek tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan wa qala Musa li akhihi Harun kok cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihi salah ukhluk nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum waslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tattabi sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge ngaheuhan ge eta ge geus sarua bae mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adirek berangkat ba iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun